Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu sadayana patepang dangu deui saram sim kuring Mang Aduy mun urang ngadongeng deui dongeng hanca kamari nu judulna Si Utai. Kaum dangu sadayana cara si Utai ieu teh geus nyampe ka nomor kadua. Atuh sim kuring Mang Aduy nyuhunkeun dihapunten. Pilih aya nu kasebat nami lembur jeung tempat pandumukan. Maklum hari ieu mah ngankur karangan Mang Aduy. Mangga kaum dangu sadayana supados yang kolong kana waktos urang kupingkeun wae jojor cariyos si Utai ieu sok yuk. Dur atuh suara beduk di tajuk teh mesti sada nandakeun waktu teh geus asup ka waktu lohor. Atuh si Utai jeung Kang Iding teh langsung wae ka saungna. Teuy, yuk urang bebersih heula teuy. Oh mang we teh heula. Teuy. Uang kepancuran we heula nya. Da sarung mah di dieu gen jeung baju bersih mah aya tai. Paranti mang. Halah, mang we heula teh heula nya. Da beres sarungna ge aya hiji, bajuna aya hiji nya mang. Tai. Aya hiji atuh mang. Ek bersih heula nya. Mang. Atuh kaum dangu sadayana Mang Iding teh ti heula. Nu niatna mah rek bebersih jeung hudu. Saenggeus dua anak ngalakukeun salat. Eta dua anak teh langsung ka saraungna. Di saungna teh manehna teh ngareureukkeun ka capek bari ngopi seupan cau. Yeuh tai, yeuh lumayan aya seupan cau tai. Mang, sok lah. Sok atuh tai, dahar ka dieu. Mang, lah kana dahareun mah Utai mah nomor hiji mang. Atuh kajeun tai. Nomor hiji gen, nomor 2, nomor 3 nama terserah Utai da Utai. Ya tai. Mang. Tai. Geus ngopi mah ayeuna urang beli heula nya. Lah, emang mau nyampe ka sore mang. Moal lah tai. Mang matar nyampe ka sore di sawah teh. Halum nada sawangan kursa petak-petak datai. Tuh mang, tapi engke balikna bareng mangnya. Orang bari ningali jejer urang euy anu di itu tadi susukan. Nah atuh dari bawa ka dieu tadi teh tai. Atuh lamun kitu mah bisa palit. Lamun teu palitnya dicokot batur bisa tai. Wah, mang, urang karek kaingetannya. Lah kajeun meureun area keneh meureun milik urang, mang. Mun eueuh mah lah geus lain milikna meureun, mang. Tai kitu tah. Hirup mah ulah loba-loba pusing tai. Bisi botak tah kos emang. Atuh ari geus kitu mah kaum dangu sadayana nu duana teh jero teh baralik. Maksudna mah rek balik ka lemburna. Pas nepi ke tempat si Utai tadi nguseup,
Si Utai teh lurat teret nengan jejirna anu geus eueuh di tempatna. Wah, Mang, jujur orang eueuh, tapi kok jeung upanakeun eueuh, Mang. Wah nyatai cek mangge naon pasti ieu mah aya nyokot. Da mau mungkin lamun kabawa itu najeng upana dibawa sekalian mah. Wah, nya Mang. Sahanya anu wani-wani nyokot jujur orang. Nya geus atuh tai. Ai kitu mah pan cek manegen selain milikna. Yuk ayeuna mah mendingan urang balik we tai ka lembur. Oh, ayo tuh Mang. Segitu mah kaum nu sadayana si Utai teh jeung itu teh cik we balik langsung ka lemburna. Hari di tengah jalan papanggih jeung Neng Kokom. Atuh Mang Iding teh nanya, ada kemana Neng teh? Hah, abi teh bade nyusulan ka Mang. Abi teh di ieu Mang disaur ku bapak. Emang aya naon kitu? Iya Mang, itu di lembur teh kerame kejadian aya kejadian kepalingan. Kapalingan naon? Tuka teuing atuh Mang naonnya. Ayeuna mah abi teh dititahku bapak teh suruh titah nyusulan Mang. Nah aya naonnya? Aya naonnya? Duka tuh. Yuk ayeuna mah mending ka ditu ka bapak. Ayo atuh. Juru atuh tiluan teh langsung balik lempangna gancang pisan. Tekung sirila kaum dangu sadayana nu tiluan teh geus nepi ka kokolotna lembur. Eta kokolot teh nu ngaranna Abah Encon. Atuh geus kitu mah nu tiluan teh rur arasup. Hari Neng Kenoh mah asup ka jero. Atuh di dinya teh aya loba jelema. Langsung wae Mang Iding teh nanya kieu. Aya naon Mang? Nyusulan kuring. Kieu Mang. Tadi teh aya kejadian nu maling embe. Saha Mang? Anu kepalingan teh? Eta Juragan Puat nagen aya itu. Nah, atuh make nyusul urang Mang. Emang aya naon jeung urusan urang ya? Mani dadar luas kieu. Ya Mang, Kipu adek kapalingan embe, tapi deket kandangna teh tah manggihan ieu. Kebeuk atuh ningali kitu teh. Mang Iding teh kaget. Da maena ge nyaho eta barang teh kabogaanna si Utai. Tuh si Utai gen belum ngomong. Wah, eta mah bukan orang Mang, jujur orang nu tadi leungit di walungan. Mang, eta teh tadi teangan tadi teh. Si Utai. Sia. Ngomong wae sia. Maneh sia nya nu geus nyokot teh. Nyokot me aing teh. Gitu. Omongan Juragan Puat teh. Juragan, ulah main nuduh kitu atuh we. Orang mah teu rumasa. Da urang mah tadi nguseup. Tah pas nguseup kieu teh kan ulaan. Karasa urang teh
ulin we ka sawana Mang Iding. Hanya aku mereka Mang Iding ta pas gitu teh jejer orang teh tinggalkan kurang teh di walungan. Orang mah langsung wenit ka Mang Iding maturan mantuan manena digawe di sawah nyamangnya. Gitu tadi deh suta isuk-isuk yang orang di sawah nyampe ke lohor malahan mah meski teh orang teh balik ke dia ningali usap meseueuh tah tengah jalan pepangi jeung Neng Enok tuh di bejaan kita teh orang rada kaget dateng ngarti. Ulah sok lo bebohong cia maling mah maling we ulah sok lo balesan juragan Fuad ulah waka emosinya urang ieun heula musyawarahkeun heula. Wah mun manehna teu bisa ieu mah gantian mah geus we urang bawa ka desa cina dilindak nu wajib. Ulah waka kitu mang ayeuna mah urang musyawarahkeun heula nu maha anu benerna kitu lah. Atuh lamun emang masih nganggap urang kokolot lemur ieu mah keun we urang anu ngurusna mang. Kitu taulah kitu atuh mang da tepugu da si Utai teh isuk teh jeung urang sawah kitu kaum dangu sadayana. Mang Iding teh bari beureum panonna teh bang datu maena teh da teu narima si Utai di kitu-kitu da kasakanya ho Mang Iding mah si Utai teh teu isuk jeung manehna. Aduh ene mah kumaha ieu teh ai nah orang mah tuh rumasa terumasa orang mah nyokot me orang mah takos tadi we nu diceritakeun kitu orang mah walaupun jelema teu boga gen mang amit-amit teuing kudu pulang paling mah embung teuing urang mang mending kena ngalauk we lah di walungan butuh deungeunna mah kitu mang. Terus kumahanya Kang Iding lamun geus kieu da keukeuhnya aya bukti kieu mah da hese. Mang ari geus kitu mah bingung urang gen. Tapi urang kieu we lah ayeuna mah ek nanya lah secara keluargaan ke Juragan Fuad. Lamun walaupun si Utai teh maling teh nyokot tapi si Utai mah ek tanggung jawab we lah keun urang nu tanggung jawabna da si Utai mah teu boga sasaha kan kur buka wana hungkul ayeuna teh sok ayeuna mah maneh teh juragan teh rek kumaha. Geus we lah urang mah gantian we atas eta teh embe teh geus we sok gantian hargana teh 8.000 eta teh. Mani mahal kitu geuningan ulah sakitu atuh Kang da embe teh embe leutik meureunnya. Leutik-leutik kan urang atuh sabaraha dihargakeun mah terserah urang. Lamun si Utai teu sanggup jeung maneh yang geus si Utai ku urang ek diwawakan wajib. Ulah waka kitu atuh geus lah kurang diek heulanya ek nangan duitna ek badami heula jeung si Utai atuh ari kitu mah. Wah ki mah atuh mang da urang mah boga duit 8.000 saparakeun teu boga mang. Geus Utai ulah mikir ka dinya kewe urang badami heula di imahnya jeung mang. Tah kitu geuningan Juragan Fuad kumaha atuh lamun cek kuring mah mending kewe peuting uang omongan deui. Atuh kitu mah
kayak penting we keputusannya. Aduh, geus kitu mah kayak penting we nya. Urang uang banamikeun deui. Ayeuna urang jeung si Utai Erik balik heula, Erik badami atuh ari kita. Kitu kaum dangu sadayana hasil rapat perang eta teh ditunda ka kepeuting. Atuh juragan Puat teh jeung balatur-baturna geus balik ka imahna. Ari Mang Iding jeung si Utai nicikatan heula titah didinya heula ku bahan conteh. Kaum dangu sadayana bahan conteh ngomong, urang mah teu percaya maneh maling euy Utai. Hah, urang mah susumpahan lah teu maling. Tanyakeun we ka Mang Iding. Dati tadi gen manehna teh jeung urang. Wah, di sawah tumben-tumbenan naik maturan urang. Tapi teu bisa ayeuna lah diomongkeunnya. Dia bisa naon? Waktu nasep. Eueuh, kaum dangu sadayana urang sambut ka dieu heula nya. Insyaallah lain waktos urang lajengkeun deui. Sim kuring Mang Aduy nyuhunkeun dihapunten bila mana ngadongengkeun si Utai ieu seueun pisan kakiranganana. Atuh amit mungkur amit mundur bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.